Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 anu kubis kopi dipikareus dinten ieu tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu urang bakal ngabahas ngeunaan materi guguritan. Kumaha para hidup damang sadayana? Mudah-mudahan sadayana teh damang. Amin ya rabbal alamin. Nah, minggon kamari urang atos ngabahas ngeunaan guguritan. Ayeuna urang masih ngabahas ngeunaan guguritan. Nah, kamari teh pengertian guguritan nyaeta karangan pondok anu ditulis dina wangun pupuh. Nah, ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan pupuh. Naon ari pupuh teh? Kumaha aturan-aturan dina penulisan pupuh teh? Hayu atuh urang bahas sami-sami naon ari pupuh teh sareng aturan-aturan kumaha dina pupuh. Nah, ayeuna urang bahas ngeunaan pupuh. Naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda anu biasa ngagunakeun patokan pupuh teh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Pupuh jumlahna aya 17, dibagi jadi 2 bagian, nyaeta pupuh sekar ageng aya 4, nyaeta Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdang Gula atawa biasa sok disingkat KSAD. Nu kadua pupuh sekar alit, jumlahna teh aya 13, nyaeta Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Lambang, Ladrang, Magatru, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, jeung Wirangrong. Nah, ayeuna urang bahas guru lagu jeung guru wilangan. Nah, guru lagu jeung guru wilangan teh sok biasa aya dina pupuh. Naon ari guru lagu jeung guru wilangan teh? Guru lagu nyaeta patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa jajaran atawa baris. Nah, sedengkeun guru wilangan teh nyaeta lobana engang atawa suku kata dina unggal padalisan. Contona di dieu aya pupuh Asmarandana. Sapada teh nyaeta sabait atawa 1 bait. Sapada diwangun ku 7 padalisan. Padalisan teh nyaeta baris. Jadi 1 bait dibangun oleh 7 baris. Watekna silih asih, silih pikanyaah, nasehat atawa mepelingan. Silih asih pikanyaah teh kasih sayang ya, kasih sayang, nasihat dan saling nasihat menasehati gitu. Nah, ieu aya 7 padalisan, hiji pada atau hiji bait, eling-eling mangka eling. Nah, urang hitung aya sabaraha engang atawa sabaraha suku kata. Ling, mang, ka, ling. Aya 8.
Nah di dia aya tulisanna 8 I teh naon? I teh sora akhir sora vokal. Urang tingali kecap eling terakhirna I huruf vokalna teh. Nah pada lisan kedua dugi ka pada lisan ketujuh sami sapertos kitu nya. Janten dihitung hiji-hiji suku katana teras ditulis ieu teh sora vokal terakhirna teh huruf naon. Eta contoh guru lagu sareng guru wilangan. Nah, tadi atos dibahas ngeunaan pupuh. Mudah-mudahan para hidup teh paham materi pupuh. Upami masih aya nu teu acan paham, mangga WA atanapi telepon. Nah, saatos ieu mangga dikerjakeun soalna dina kuisis. Miss Poppy antosnya mudah-mudahan sadayana tiasa ngerjakeun tepat waktos sareng nilaina di atas atanapi di luhur KKM. Sakieu wae ti Miss Poppy, kirang langkungna Miss Poppy nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.